Allahu 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 Allah Allahu Allahu Nusa terasna waparo iduha salah satu ayeuna cenah rek nguningakeun parduna salat Jumat. Tadi mah syarat sah migawe salat Jumat, ari ayeuna mah nguningakeun parduna salat Jumat. Wa minhum man abaro anha bisuruti, malahan cek sapal ulama mah nu tilu ieu teh lain jadi syarat, lain ngumpul jadi parduna salat Jumat, malahan jadi syaratna salat Jumat nya nu tilu ieu. Mana cenah anu tilu teh ahaduha wasaniha, nomor kahiji jeung nomor kadua na dina anu tilu bagian teh utbatani yakumu al khatibu bihima wayan lisu bainahuma. Nomor kahiji jeung nomor kadua na dina anu tilu bagian teh nyaeta khutbah dua nya. Khutbah dua kahiji si khatib kudu nangtung tuluy diu anu misakeun antara dua khutbah nya, geus kitu nangtung deui eta khutbah kadua. Jadi khutbah kahiji nangtung nu pertama maca nantinya, terus calik, terus tadi deui eta khutbah kadua, maka disebutkeun khutbah dua teh nya. Eta khutbah kahiji nah tadi terus calik, terus tadi deui nya. Terus khutbah tadi. Tah ayeuna cenah ari calikna waktuna lilana sakumaha. Calik misahkeun antara khutbah kahiji jeung kadua. Banyak lamun teh calik drama teh sabab henteu misahkeun antara khutbah kahiji jeung kadua teh puguh. Mana jeung khutbah kahiji jeung khutbah kaduana? Berarti kudu calik heula. Ari lamihna eta calik misahkeun antara khutbah kahiji jeung kadua sakumaha cenah lilana. Qala al-mutawalli bi qadil tumaninati baina sajdataini, cek Syekh al-mutawalli lamina calik misahkeun antara khutbah kahiji jeung kadua teh cenah ukuran tumaninah dina calik antara sujud we nya, pan sok sujud calik nya sujud deui tah lamina calikna misahkeun antara sujud kahiji jeung sujud kadua. Kumaha lamina teh nyaeta ukuran maca subhanallah tidak benernya subhanallah cari nate. Jadi lami nate subhanallah eta paling sakadar. Kan cenah aya lami mana malah mun aya nguping teh aya di cenah dia kulit kita mah ukuran calikna dina misalkan antar pakai di kadua teh maca kudu di ruang sulan nya mana anu lami anu sababna sabab kesempatan dina kesempatan pikeun makmum ngadua sabab saahna ijabah di antara doa urang di ijabah teh nyata keur waktu khatib cari misalkan antara pakai di kadua ngadua urang nya. Jadi kerupaan teh lamun khatib keur cari teh ulah ngalamun ngadua mun nya penta tahu hayang naon hayang rujak eta hayang anak soleh eta hayang calageur eta nya ulah nepika kerupaan teh molek pas budak gitunya ulah gitunya. Nah gitu urang mah geus kolot penta Allah si husuk nya minta sabab dina eta teh nya ka eta. Jadi lamina lah paling sakedap ukuran maca subhanallah calik bisa dengan antara kumaha cenah lamun ieu khatib teh ieu mah teu mampu bari tati nya aya ding beureung-beureung ding cicireumeun ngan teu kuateun khutbahna bari cali. Kumaha cenah aya bari tati kumaha lamun kitu walau ajaja anil qiyami wa khotoba qaidan au wajian soha wajadal ibtida'u bihi walau ma'al jahli bihali. Tah lamun eta si khatib an khutbah teh teu kuat nanti maca khutbah na bari tak nangtung gitulah bari nangtung mangka eta si khatib bisa khutbahna bari cali teu kuat bari cali bari nyengigir mah bari nyengigir mah geus pelan itu itu meureun kitu kira-kira mah aya deui hiji-hijina meureun aya nu maju bayarna mangga bari calik atau kuat bari calik bari nyangigir mangga eta mah pantes teu nyangigir nya
pelantong itu. Nah gitu mangga namun kurang teu mampu khutbah tekiat balik lagi mangga bari cari mangga bari nyanyi dengan sok sanajan walau majali sok sanajan ieu makmum teh teu apaleun sababna urang khutbah make dieu ceuk makmum kunaon aja nanti khutbah teh make bari dieu teu nyahoan padahal sing sireun sok sanajan makmum teu apaleun karena sebabna eta khatib khutbahna bari cari teu jadi masalah sah ngalaksanakeun khutbah mangga. Tah, anu pancet tadi misalkan antar khutbah ka hiji kurang teh cari lamun khutbahna bari tadi. Ayeuna khutbahna bari cari. Kumaha misalkan antar khutbah ka hiji kaduana? Nya lamun khutbah bari cari punya ngijir nya. Antara bi kucing kumaha? Tah, lamun kitu jak musannif wa haitsu khataba qaidan fasala bainal khutbataini bisakatin la bidiyahin. Lamun urang khutbah bari calik misalkan antar khutbah jeung kaduana nyaeta ku repeh sakedeung. Nya baca khutbah kaji beres repeh. Kira-kira ukuran maca subhanallah cek tadinya saling-salingna. Geus beres repeh urang maca deui eta bisa misalkan antar khutbah jeung kaduana. Kudu urang khutbah bari calik cenah misalkeunna urang kunaonnya ai langsung mabari tadi mabari calik mah kucing ngobot cenah sugan kudu nya. Waktu menang baik ku eureun kata nabi repensakna nya eta tanya gitunya eta dina masalah khutbah nya jadi dua parduna Jumatnya dua nu kahiji jeung kaduana nya eta khutbah dua khutbah kahiji tapi anu kahiji khutbah anu kadua tapi anu kadua ngan musannif sateu acan nguningatkeun dina masalah khutbah parduna salat Jumat nomor katilu bade nguningatkeun heula rukun khutbah. Sabab tadi nguningatkeun heula rukun khutbah. Misalnya sabaraha hiji cenah rukun khutbah teh atuh wa arkanu khutbataini khamsatun. Ari rukun khutbah dua teh aya 5. Mana? Nu 5 teh hiji hamdulillahi taala summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaratna atanapi rukun khutbah anu 5 teh kahijina muji ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, hiji, kadua maca sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqtuhuma muta'ayyanun bari ieu muji jeung maca sholawat teh lapanna tentukeun. Mana sapertikeun muji ka Allah alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdhali ayyami syuhuri wal aqwam. Nya ditantukeun bisi urang arek nyen khutbah cenah urang mah pada urang mau khutbah di masjid teh nyieun cenah urang mau sorangan di mah mana ieu rukunna nya mangga gitu tah. 2 teh 3 syaratna rukun khutbah 2 teh nomor katiluna sumal wasiat bi taqwa. Ngawasiatan nya rukun khutbah anu nomor katilu namanya eta ngawasiatan kita takwa nya ngawasiatan kita takwa walayata ayanu lakuha ala sohi cekal sohe mah lap nanti wasiatan takwa teu ditantukeun lapana mangga wae cenah rek mau nya mangga wae ngan guru teh contohna seperti kieu rek ieu mangga cenah seperti ati Allah wa ati Rasul dina terusna mangga usikum ibadah Allah gitunya tah maya aymanas kitabullah qototona kuwati ibadah mutuna muslimun mangga tentang itu nu penting makna eta anu baca Quran teh kita takwa itulah kita takwa nya mangga tentang itu nu ditangkeun cuma tadi hiji muji ka Allah kadua maca sholawat. 2 nu kaopatna rukun khutbah anu nomor kaopatna teh wa qiraatu ayatin fi idahuma nya nyaeta maca ayat saayat Al-Qur'an rek dina khutbah kahiji mangga rek dina khutbah kadua mangga ngan nu leuwih utama mah nyaeta dina khutbah nya bari eta maca Quran saayat ieu maca Quran saayat dina khutbah teh teu ditampukeun mangga rek nu mana we urang katalana nya seperti qala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar mangga tapi di urang mana
ala ulama alam ahadnya ini ya. Ala am ahadikum ya bani adam. Itu tentang hukum mana wae katanya itu mana nu apa anu kalimat rukun khutbah nomor kalimat teh wa du'a lil mukminina wal mukminati nya biut bagi saniati nyaeta ngadoakeun ka muslim lalaki jeung muslim awewe dina khutbah nu kadua nya eta tahlimat seperti kan mana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah ternyata doakeun muslim lalaki jeung muslim awewe mangga lamun urang rek kada khutbah itu bisi urang gengsi urang mah milu maca khutbah di masjid teh nyieun sorangan mangga kada guna bieu mangga. Nan sok nu gaya mah kapungkur cenah ulama kitu. Jadi diganti disumputkeun khutbah teh nya keur rek Jumatan disumputkeun khutbah ya sekali kan gitu lan aya nu gagah ulama langsung eta mangara sekali lah teu kudu ditingali gagah nya itu gagah naon urang mah pan dibaca oge loba salah gitu boro-boro ngara tah itu nya eta rukun rukun khutbah nya sok sanajan urang mungkin orang karangan tapi aya urang ari apal mah pan kudu aya ilmunya ku apal lagi urang boga ganjaran nya. Nah, jadi rukun khutbah teh 5 hiji muji ka Allah 2 maca shalawat ka Kangjeng Nabi 3 itah takwa 4 naon teh 4 maca ayat dina Al-Qur'an 5 nyaeta ngadoakeun ka muslim awewe jeung ka muslim lalaki wa yustaratu ayusmi'al khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan akidu bihim al jum'ati. Oke disyaratkeun si khatib waktu khutbah teh kudu rada tarik. Kudu tarik. Nepi ka sangkan kakupingeun ku 40 jalmi. Jadi kurang lamun keur khutbah kudu tarik kudu kagrengieun kudu kakupingeun ku jalma 40 anu lalaki bari mukalaf bari naon teh bari merdeka mukalaf anu geus kaasupkeun we syarat anu 40 mangga ngan anu leuwih ti 40 mah eta rek ngupingkeun mangga rek ngupingkeun mangga mantap lamun urang aya budak molek teh ngan kade lamun aya budak molek nyaramna ulah keur khutbah nya ulah keur khutbah sabab lamun urang nyaram budak molek keur khutbah maka batal khutbah urang nya sok sanajan cenah cek mah kurinat aya budak molek dirinat kan urang di bolologan antep kan we erek oge lamun erek jarak same khutbah atau khutbah kade sia lamun keur waktu khutbah ke molek sia kuat awas nah gitu nya lamun keur khutbah antep kan we entar urang ngaregepkeun kana khutbah kumaha cenah pada hari di kota mah khutbah teh sok disurahkeun da emang bener cenah khutbah teh meureun mamatahan urang kudu ka hati urang sedengkeun pan urang teu ka hati kana Arab meureun seolah-olah meureun urang teh papatahan kumanya teu ka hati ngan cek guru cukuplah cukup niatan eta khatib teh keur mamatahan urang cukup sakitu nya ari saena mah nya kudu ka hati bacaan maca baca hati-hati nanti kudu hati ngan tah cukup cek guru eta khatib keur maca khutbah teh keur mamatahan urang kitu we cukup keur mamatahan urang niatan oh eta nya kumaha cenah lamun urang keur khutbah teh keur kebutuhan padak hari masjid di lain ku penting ku aspes pan hari aspes mah tinggal mujab teh gani oh mangka lamun kitu khutbah teh ka kuping wayahna lamun geus kolot teh khutbah teh kudu dilihat deui sabab kudu ka kuping syarat ieu khatib maca khutbah teh kudu tarik supaya ka kuping ku opan dulu nya wa yustaratu al mualatu baina kalimati khutbati wa baina khutbataini oge disyaratkeun khutbah si khatib maca khutbah disyaratkeun si khatib maca khutbah teh kudu mualat non mualat teh kudu tuluy-tuluy ulah kapisah waktu anu lila ari ukuran lila teh sakumaha ari ukuran lila teh dikira-kirakeun waktu eta eureunna teh kira-kira mari dipakai sholat 2 rakaat atau ukuran lila kira sekitar seberapa menit nih nah sekira-kira gitu hari gitu mah orang eureun sakedap ngulang tulisan terjadi masalah ieu mah kira-kira lamun eureun teh lamina eta eureun teh kira-kira
maghrib dipake netepan 2 rakaat. Tah eta henteu mualat nya. Teu tuluy-tuluy berarti batal salat. Batal maca khutbahna wayahna kudu dihandeup nya. Di khutbah teh kudu tuluy-tuluy. Ulah kapisah anu lamun. Seperti khutbah ka hiji jeung khutbah kadua ulah lami teh kan ulah sampaikan nepi ka ukuran lila mecalikna teh di kiat yange netepan 2 rakaat. Sabab teu mualat tina khutbah ka hiji jeung khutbah kadua nya. Jadi ada nganu teh ulah urang sedekah teh nya karunya mah paneureut kadoa. Kumaha lamun ieu mah kasalangna teh khutbah teh ku sabab udur. Geuring ting naon ting nunutan. Walau paroko baina kalimatiha walau biudin batoran. Sok sanajan eta khatib teh eureuna khutbah teh ku sabab aya udur nunutan. Pas beres khutbah teh orang khutbah kali dicari beureun kedua tagadang khatib teh pentingna. Kelap teh sare. Aya setengah jam. Muga itu tuaniun sieun. Diantepkeun we wayahna pas tugas teh kudu dipilihan di khutbahna sebab batal. Ya, sok sanajan udun. Wa yustaratu fi hasatul aurati wa taharatul hadasi wa hobasi bi sabi wa bawa badani wa makani. Oge disyaratkeun khatib nya anu khutbah waktu khutbah teh kudu tutupan aurat nya kudu tutupan aurat. Ngan salian khatib mah henteu disyaratkeun tutupan aurat. Urang mah jadi makmum nya ngupikeun nyanap. Kitu urang teh katingali teu jeung teu mata-matakeun kana syarat khutbah. Ngan lamun khatibna katingali turunna auratna katingali maka batal khutbahna. Hari urang mah sebagai makmum teu disyaratkeun nya. Oke, disyaratkeun khutbah kudu bebersih tina hadas, tina najis, nya rek tina baju atau rek di tempat cari. Maka upami urang rek khutbah teh tinggal heula mimbar teh bisa dicacak kacarikan ku urang atawa makmum ngarti memang Jumat teh bersihan heula atunya sakali samingon sakali mah gara masjid teh bersihan ku urang teh. Kitu nya agung cenah ganjaran bersihan masjid teh. Malahan ketinganya cepat ulama mah jadi masalah bidadari. Malahan cek sampai guru lamun jelema aya kieu jelema geus berobat antara nabi nyeun tama kali kanjil hayang maju kahirupan. Geus sempit hirup teh kan itu madu nya urang minta doa atan betawini mus urang dilaksanakeun tapieueuh ieu kahirupan kieu taun hese-hese geus we urang rutinkeun ngabersihan masjid insyaallah kahirupan urang bakal dibuka ku Allah nya eta ku ageun-ageunna itu ngabersihan masjid. Tapi ka lamun urang sok aya gini nya di masjid hidup keluar. Ulah lamun bisi kieu urang ngecek ka masjid haram hukumna nya. Sapertikeun kapungkur aya seorang wali nya jadi maksudnya aya seorang wali kana buka saha wali muina teh gerak eta wali teh kasohor ngan ceuk wali hiji deui wali aslina beunangnya benar itu wali cenah sohor atau nabi gagah gitu. Pas dinten Jumat anjeunna ka bumina ada sejarah sekitar jam 10 Assalamualaikum salam kita aya istina ka mana cenah abah lawan akang pas ka masjid dina dinten Jumat jam 10 terus ke masjid kok bener ieu cenah wali naon sabab isu kene geus ka masjid ibadah berarti pas ditinggali ka masjid eta anu sohor pangkat kawe teh anjeunna nyiduh tina jendela eta ciduna sarit ngecret kana masjid mangka cek eta wali nya ieu jelema anu kasohor wali teh lain wali nya lain wali mata ulah gagabah oke cenah kumaha lamun halaman kan lamun halaman eta di depan masjid tanah masjid yaitu ulah sok urang ngadamel WC diadakeun kana masjid nya pan meureun urang pipis tapi kumaha wayahna dina masjid mah urang kudu dibersihan ulah sampai tapi kalau urang ningali ti kotok buru-buru sahabat pertama anu ningali ti kotok di masjid eta nu wajib ngawasuh ajeuna urang mah ajeungan buka cenah sini tak budak we teu moal eta jelema teh pamimiti anu ningali wajib ngawasuh jadi dosa urang sok sareng di kumaha batur urang mah cenah ajeungan nya mah ti kotok mah sami ya. Tanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah eta rukun hutbah tadi aya 5 oge syarat-syarat lah parantos diuningakeun. Nu saterasna panginten nya eta
Parduna Jumat anu nomor 3. Sareng langkung hapunten disurutkeun pilih aya saksi mati anu lepat anu kilang akur jeung aturan agama urang Allah Subhanahu wa taala. Di upami aya resna aya upami aya resna mudah-mudahan masih aya manfaat ka urang sadaya. Amin ya Allah. Sakitu simati wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.